Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel Najang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah parantos midawuh dina Qur'an tos diwuh hiji ditikel 10 piraku urang tebutuh. Allah bakal resepisan kanu nyieun kaalusan bakal maparin balesan 10 sampai ratusan. Sayyid Muhammad amanah kasadaya para ummah mun anjeun hayang syafaat kudu daek syukur nikmat. Anjeunna utusan Allah dipikanya ku Allah gaduh gelar Habibullah Muhammadur Rasulullah. Saacan anjeunna wafat nyaah ka umat wasiat ka kupingna ku sahabat Ali nu nomber kaopat. Kanjeng Rasul gaduh niat pikeun kasadaya umat bade maparin syafaat khusus ka umat nu taat. Anjeunna bade ngabela ka anu iman bala nedaka Allah Ta'ala rahmat Allah nu tetela. Nu hayang menang pitulung ti ayeuna ulah linglung diparentah ulah embung nyembah ka Allah nu agung. Lamun teu apal aturan dunya teh jadi tipuan dipake kata kaburan poho nyembah ka pangeran. He dulur nu iman Islam lenyepan kade sing paham ulah ngan ukur nabaham tong nurutan akhlak hayam. Coba hayam tapakuran di mana we nu ngauran sok ngabintih babaturan sabab teu boga pikiran. Dulur anu kiwari sing nyaraah kana diri anu ngaku boga ciri ulah hirup kawas meri.
Coba meri tapakuran luhur cai koko jayan teu apal dasar lautan ukur disadawek-wekan. Jaga iman pada kade urang sing waspada setan teu eureun ngagoda ngarah urang siga kuda. Coba kuda tapakuran digawekeun di pecutan hasil ukur kabagian jukut huut nu dihakan. Sabab eta mah hayawan anu teu boga pikiran asal sebeuh barang hakan teu apal nyembah pangeran. Sanajan kitu teu salah sabab teu wajib ibadah hukum moal ngulah-ngulah moal dihisab dibarjah. Pantes kituna teh sato kade tong dialap conto teu kaop dibuka panto hayam sok ngacak boboko. Urang kudu ati-ati ngajaga iman ka Gusti kudu yakin dina ati tepikeun kabawa mati. Ulah ngan ukur akuan ngaku iman ka pangeran teu nurut kana aturan nu aya dina Al-Qur'an. Kanu masih awas soca Qur'an teh kudu dibaca pek timimiti ngahanca pake eunteng kawas kaca. Ari Qur'an teh pituduh keur nu iman anom sepuh juzna ayat 30 ku urang pake nyaluh. Hampir tiap-tiap ayat tuduh bener tong maksiat kalayan seueur riwayat ancaman nu tara ibadah. Ari Qur'an teh bacaan eta wahyu ti pangeran anu nampi nabi pisan anu pangsaena insan. Anu kacida tawado dihina ku jalma bodo tetep anjeunna mah ridho nampi rupi-rupi kodo.
lalakonna prihatinnya anak kapakir miskin ti lahir dugi kabatin sobatna para solihin. Anjeunna nabi dirahmat kacidanya ka umat bade maparin syafaat jaga di poe kiamat. Dina perjuanganana moal kaetang seueurna geuning dugi ka ayeuna manfaat sateterasna. Kudu iman ka akhirat pangbalikan raja rakyat sabab eta hiji tempatnya eta tempat ngalandrat. Urang teh wajib percaya he dulur abdi sadaya kana dauhan nu mulya dawuh Allah anu kaya. Sadayana bakal nyorang asup kana hiji liang bakal tumiba ka urang disimpen terus di ruang. Ngan tapi sateu acana asup kana eta tempatna ngasaan dina waktuna pisah raga jeung nyawana. Anu disebut maot henteu budak henteu kolot dina waktuna rek maot aya nu ngarasa repot. Di dinya sagala poho panon molotot teu nenjo sanajan ditojos peso khilap ka putra ka bojo. Karasana keur sakarat ripuhna kaliwat-liwat pikeun nu tara ibadat dipaksa ku malaikat. Keur nu kafir mah dicabut keur nu iman mah dijemput keluarga cerik ribut bari cipanon murubut.